Sieun nimbang kana wanda, sieun nimbang kana wanda. Adeuk-adeukna kuning basana ngarakeun wawanena. Mata petang ahnu ngadong bubuharan. Tara ebrek pangatina tenen bongkeun kapisan. Sampurasun Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kasilir kuan cinitih kasurung ku waktu dawuh muga pangawas nu kawasa nyarengan ka urang sadayana. Unek-unek dina lebet manahkeun urang simpen heulang. Urang pungkas ku raja pamunah salam sulap sareng tilam muga ulah tilem di alam. Bismillah pamuka basa. Basa menjadi cerita dari laksana menjadi sampurna. Anu kusing kuring di hormat Ayah sanes kundiang si emak di dieu sapara kanca sangreng-rengan wargi-wargina sadayana putra-putrana sadayana anu sakumaha di dieu kempel ngariung dina acara panginten hiji surah 1850 saka ku pangarsa sareng pangawasa mentena urang sadaya desa riung ngumpulung bengkung ngariung bongkok ngarnyok di tempat dina raraga ngabagiakeun tahun anyar tahun Sunda 1000 hiji surah 1853 saka jemarna ka para karuhun anu pantos ngapi ngajaring urang sadayana deusna ka ibu sareng karama anu pantos dinten cupa kalantaran jumlahna anu saka alam dunya. Palawargi parsepuh pinesepuh bapak-bapak ibu-ibu kali wargi-warga sadayana oge kais pangampi utami nu dipihormat ku simkuring nu kedua lembur Bapak Ketua RW 08 Bapak Agus Gumbira kali Bapak RT-na sadayana tokoh masyarakat tokoh agama nu kalasan sumpi tamatin simkuring langkung tiba simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binggahan ku kasumpingan para wargi sadayana warga sadayana kanggo nyaosan ieu acara teh acara anu urang khususna urang Sunda emang tiap tahun perwirahma tapi kamandaka tos janten tradisi osok ngarelah tapi ngarayakeun sumpingna tahun anyar tahun Sunda nyata tahun Saka
entah aya sanes maksudna nah bet kudu dirah-rah atau tapi dirayakeun. Tadi saur Pak RW harus dibikin upami teu dikieukeun teu dirayakeun tetapi teu dikenalkeun ka generasi urangnya Pak RW tangtos tong bujang-bujang orang kali atau napi nonoman bet urang wae nya abdi budak orang nya Pak RW anom kene abdi mah so kadang-kadang hilapnya aya naon di Sunda teh cenah Sunda teh luhung budaya Sunda teh luhung seueur buah tina budaya buah tina senina budaya ge sakitu seueurna tina budaya teh buah tina anggoan tina naon adat peradatan adat istiadat seueur tina budaya Sunda teh upami teh dikenalkeun ka generasi salajengna atuh teh paremun obor barangkali moal arapa taku ayana dirayakeun atau dirah-rah tahun anyar tapi tahun baru saka Sunda mudah-mudahan ieu teh tiasa ngawaris ka generasi berikutna generasi urang Sunda margi naon geningan budaya teh ciciren bangsa upami kiat budayana bakal kiat bangsana bakal kiat nagarana nyantan budaya kena kiat ulah dugi ka nya Pak RW nu tadi teh kali ini ku budaya deungeun itu rada rawan ditanya margi tah eta jati kasih dikujunti urang ulah teh jangan sapalengahnya ulah lengah gitu ku budaya deungeun emang jigana budaya teh hade tapi can tuh berurang mah teh pihadeun gitu nya komo ku urang teh ieukeun ka urang-urang teh dikenalkeun ieu teh sanesna tina ngeusi naon diusi ku pintonan kesenian anu para sapertos biasa tiap tahun oge namina ganti tahun oge ganti kalendernya Sunda ge gaduh kalender gaduh pranata mangsa Kidung luhung balayagung ngawinci diri pribadi zaman bihar rinu kidung panumbang rahayu waruya jati pangusir kabeh wisaya jeung dulu wisa jurik demi nuci di kidungan balar jauh sakurnu jadi penyakit bagian abdi terkena ngabodoh agan terkena ngabodoh sok gerak diantara ke ieu ruang kali teh kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah simkuring dina ieu waktos di pasihan waktos kanggo cumarios atau nuhun apa
sakumaha tadi didugikeun ku Abah Rehna panginten simkuring ngadirikeun saparakan ieu tujuanna nyaeta kanggo ngahijikeun karang taruna anu aya di Desa Gudang Kauripan anu tujuanana nyaeta pikeun nanjeurkeun khususna di bidang kesenian oge ngarahkeun supados para remaja generasi urang teh henteu kana kegiatan-kegiatan anu negatif minimalna potensi-potensi nu aya di Desa Gudang Kahuripan khususna tiasa kagali gitu. Terus salajengna utamina simkuring atas nami sabara kanca ngahaturkeun nuhun pisan nu sageng-agengna rehna ka ma utamina anu parantos ngadadal doa restu kanggo simkuring sabara kanca di dieu anu alhamdulillah panginten dina ieu waktos teh pas pisan sataun di didikanna ieu sabara kanca. Oke atuh nuhun pisan kepangarsana Bapak Kepala Desa Gudang Kahuripan anu senantiasa ngarojong dina tiap-tiap kegiatan anu diselenggarakeun ku simkuring sabara kanca di dieu. Daya anu bari dugikeun ku simkuring anging hatur nuhun anu sageng-agengna karena naon rupi anu parantos dipaparinkeun nah eta bentuk moral dukungan sareng sajabina oge utamina mah doa pangintennya sehingga simkuring sabara kanca di dieu biasa teras ngalanggengkeun ieu kegiatan kanggo kapayuna tetep simkuring nyungkeun doa oge doa restu ti sadayana supados ieu grup teh tiasa teras nanjeur oge kasapara kanca sadayana ulah bosan-bosan ulah turun semangat margi ieu kegiatan teh aya awana eta rugina mah bingung kedah ngaruikeun naon atuh kedah rugina teh mah atuh nuhun pisan anu saageng-agengna oge reueus ngaruikeun ka reueus mudah-mudahan sekali deui ieu grup teh tiasa teras langgeng atuh nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan bontong petot-petot tong Kanggo manasan. bukan amplak nolak sadayana kanggo sapara kanca
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinang syukur ka Allah. Mudah-mudahan orang sadayana nu sami-sami hadir di nararaga nyambut tahun hiji suro 1835 53 saka Sunda. Mudah-mudahan orang sadayana sing disehatkeun, dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun di Cina, anu utami dipesan kaharajan ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi limpah curahkeun ka junjungan urang habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu kantun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin-tabiina tuk dugi ka urang anu mudah-mudahan urang sing salawasna dijantenkeun janten umatan dugi ka akhir zaman. Langkung ti payun anu geus dimimpi hormat Ma selaku sesepuh di Purwawi Rahma miwah keluarga besar Taimas Agan-gan sareng sadayana keluarga besar di Purwawi Rahma anu geus dimimpi hormat para pinisepuh, tokoh seni, para budayawan, wargi-wargi nu caketna nu tabihna anu utami simkuring nyanggakeun salam silaturahim ku wasilahna panginten dina wengi ieu urang teh sapat temung lau Pak Amprok Jonghok. Sataun anu kalangkung urang ngempel di dieu ayeuna tos teu karaos ku saking betahna urang ku melandang di alam dunya ieu. Mudah-mudahan dina mayunan tahun baru enggal naon cita-cita anu teu can laksana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijabah. Intina urang mah berencana tapi tetap kembali di kanu kagungan nu utami ti simkuring panginten umaja kasadayana kahiji urang langkung ningkatkeun panginten rasa sujud syukur ka Allah mang pirang-pirang kanikmatan anu parantos dipasikeun ka urang sadayana sehingga urang masih tiasa ngarenghap dina dinten ieu. Anu kaduana panginten urang kedah tetep ngabangun silaturahim tetapi kerjasami cek bahasa Sunda teh mah gotong royong paheuk-heuk leungeun paantai-antai panangan sangkan naon anu dicita-citakeun ku urang teh dina karaharjaan. Intina panginten entong dicanak meriahna tapi dicanak intina bahwa kegiatan ini kedah teras-teras di naon dilestarikeun margi ieu titinggal waris para karuhun urang pamit teu ku urang bade kusaha disalaku urang Sunda utami nama intina dina wengi ieu panginten urang tiasa ngampangariung mudah-mudahan ku ngariungna ieu urang ditambih-tambih kanikmatan kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Nanging nu utami panginten tong hilap dina sujud syukur ieu urang kadang ngahadiahan ka para karuhun urang sadayana da tinangtos moal aya urang pamit aya para sepuh-sepuh urang anu parantos panginten masihan nanjeurkeun ieu budaya urang nya teh salaku urang Sunda. Taku kituna urang doakeun para karuhun-karuhun Sunda sadayana mudah-mudahan marantana mulihna ka rahmatullah teh sing dijantenkeun jami ahli surga ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh nu utami panginten urang hadiahan we ka kasepuhan kambah da panginten mbah selaku sesepuh anu tetep panginten masihan wejangan ilmu utami nama panginten kepala putrana oge panginten kasimkuring dan juju menang simkuring caket sareng almarhum
taku kituna panginten almarhum Mbah ulang doakeun ku urang mudah-mudahan Mbah dina nyawang alam poe padang sing aya dina kalaharjaan taku kituna sakali deui ngabilujengkeun ka sadayana hatur nuhun kepala tamu undangan anu parantos hadir ka ieu tempat mudah-mudahan urang dipanjangkeun yuswa diberkahkeun sehingga tahun payun urang tiasa ngempel di tempat nuhun ka sadayana sakali deui simkuring ngaturkeun nuhun terutama ka keluarga besar mak anu parantos panginten telas-telasan ngayakeun kegiatan ieu mudah-mudahan naon anu parantos dicurahkeun tanagi emutan sang ricina sing dibalas anu berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala sakitu kepahatur hatur nuhun hapunten sakali deui sok bilih aya luhur sahur bae carek bilih aya basan kirang meunah ti simkuring ku wasilahna ieu urang silaturahim mudah-mudahan urang sing kenging kaberkahan sareng kaharjaan ti Allah Subhanahu wa taala sakitu kepahatur tutup ku abik taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu sakedap Pak Kades kanggo ngadegah lagi ieu penyerahan simbolik mangrupi anu kahiji nyaeta kalender pananggalan Sunda dina wanci hiji Sura tahun 1853 saka Sunda maka diaturan kalau kapal desa bapak kepala desa mudah-mudahan semuanya kuda silakan manfaat salajengna pada tadi ingin kalau ke Bapak RW semua salaku pupuh lemur di RW 08 salajengna akan makmum pulang di naon itu kali kawan kayak dihanap lah ya mohon bangun kalian mah kapal dia ada kamera di mana dia mah kalau di foto sasarannya mah di tengah mohon mah di tengah gitu karena di uningan kita gitu sama tuh yes iya jika ada kena-kena ini ada akan kobar nanti ya siap siapa bahagia dari gambar kurang-kurang oke 1 2 3 sip 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 sip atau nuhun Pak Kades diliron kan bilih tercekap pesan itu kaosna mohon Pak Liron sareng teh sami-sami iya mata tuh tengah tas di bapak tah gitu margi eta teh ukuran XL aya ukuran M anu akan mahmud mah S gitu ya sareng jauh enggak itu teh dalamnya jauh bisa jauh dalamnya utama ayamnya dalamnya darah di kodok abis itu dalamnya calon orang tua siap nunengan keceret gitu dia mana kalau udah ya alam masih kena labun apa jadi etak wayang di kono geus teh kumaha gitu sampurina kan kan sakieu betul heeh jetek numeran itu jam karawak geus tak bung jadi wayang lebih mah masa ngalitan ayeuna mah botong di beja-beja tuh mau ikut di beda lain Pak RW ulah di beja-beja janda ih tunggang rana sok
Dihormat Bapak Kepala Desa Gudang Kahuripan, Pak Agus Karyana. Dihormat lagi Bapak Ketua MUI Desa Gudang Kahuripan, Pangarsa Bapak Mahmud. Oke, para sepuh, pini sepuh, pun dia, maafkan abdi ada dia. Urang sami-sami mapak tahun baru Saka hiji Sura 1850 kilo. Urang munajat kakersan wakawasa Allah Subhanahu wa taala. Urang muja sendiri ka Gusti Maha Suci. Mudah-mudahan urang sadayana atanapi pribadina oge khususna oge kanggo wilayah urang Lembang khususna oge umumna sa kuliah Nusantara. Mudah-mudahan sing ditebihkeun tina rongrongan, mudah-mudahan sing ditebihkeun tina hal nu baritu. Mudah-mudahan urang sadayana sing disalametkeun, sing berkah, sing dilancarkeun tina sarepina, tina rezekina, tina naon, tina kahirupanana, kahuripanana, anu nuju sakola sing nanya sakolana. Pokoknya sing manajang sadayana tahun anu bari dongkap. Ukituna mangga kanggo sadayana diatur kanggo ngadeg wae supados langkung hikmat tina ngadoana. Panayagan oke bade ngadeg mangga. Ngadeg apa namanya? Punten panalang. Mangga urang sami-sami ngadoa ku ngahaming wae dina mana masing-masing munajat kana Maha Kawasa sumangga kanggo hening di kawitan.
Benar. Betah lu jadi bingung teh eta wi mah. Dina lebah dieu. Kan ngaranna ge judulna ge wayang modoran. Aing teh sebutna cepot keur bingung. Oh, eta judulna teh. Aduh, eta rek nanya bingungna kunaon? Hah? Bingung nanti kunaon? Apaan ku aing teh si dongengkeun si tepeang? Naon? Kasaha? Aya. Aya. Matangna cengkat kira sok cengkat tingali. Cengkat. Hudang. Kayak cengkat segala peang. Tingali bisa terpercaya pajarkeun ini terpercaya. Aya itu. Heeh. Geus leungit. Aya. Aduh, lain aya kieu dalam. Aduh. Hebat lah. Pokoknya mah nu penting mah seuri lah. Pokoknya mah kitu nya. Nu penting mah urang mah bisa seuri, bisa bunga, tenang, sangu mah panas kene. Jengkol tadi aya. Tenang jengkol aya. Sarua we di dinya ge. Ya. Pajarkeun di dinya teh rek boga di pamajikan. Anu cek siasat teh ngomong. Bener. Sok. Kudu bener. Boga pamajikan ka saha peang? Alah dirinya boga ceng-ceman deui cenah. Boga ceng-ceman deui. Ceng-ceman di mana peang? Alah. Mata kaget ke dirinya mau wah ngosrek itu ke lapang. Haget da ngumpulkeun jigana teh keur mah hugi.